Nyel gitu. Nya ulah di dieu nya. Naon gitu anjing? Ya tukang parkir. Teu mau eueuh goblok. Santai we santai. Ngadadak parem nih mah teh turun. Orang mau duit. Aing beakeun bensin dia ge. Oh dah. Mana aman. Ulah jauh deui, ulah jauh. Oh, Ya tukang parkir. Heh, matakan kudu tereh goblok. Ayo. Ayo, mau duit. A few moments later. Ingat. Basnya. Tukang parkir. Nya cek aing ge nyel, maneh mah kita ulah ka dieu tingali. Udah bih mau apa lagi itu? Kumaha anjing? Aya duit pas eueuh. Kan mau duitnya gen pas. Oh gampang, ayo. Motor mah mereka keluar. Mangga 2000. Kala diselah teh. 2000. Gampang. Ame, kos kasawa kala asuh. Gandeng atuh. Anjing berat. Siap-siap we urang kabur. Kala, ya kudu rada didorong sih kan ngomong euy. Ah, encan nya nurung koplok itu tukang parkir ya bangsat. Gampang mang. Kala, susah. Kalem gampang. Kala, tuh duit tuh gocap itu asli gocap asli tuh. Gocap.